Lain berat sore-sore kieu tambah kasar cuang ngalat cacing kremi yuk. Ini anggar anjing kosim ampun teh. Gorengna ya kalau gabut sih ya. Ih antik berat cacing kremi teh. Ngan ngalana sih teh geuleuh. Tina liang taa nya teh. Terus aing kudu merweng-merweng liang taa saha aja cacing kremi bah. Ya wae anjing kosim ampun teh. Nu kosim we beneran keur gatel ya. Sudi anjing. Aing kudu ngaguar-guar guha sih ieu anya. Sararudi teh. Ye, cek aing mah mending keur gabut kieu mah nya. Ngalamonyet. Arek moal. Hade berat tapi kumaha anjir carana? Kalem atuh. Pan bapak aing mah nya. Raja Banyol ning apal bapak aing. Heeh. Tah itu teh bapak aing. Jadi manehna pengalaman dina ngalamonyet. Jadi kieu ngalamonyet mah cenah. Urang neangan monyet. Oh. Monyet nuker hulang-hulang. Emang aya anjir monyet sok ulang-ulang. Teu nyahoeun anjing. Ulang-ulang dasar sarua anjir monyet oge anjir sok bingung siga maneh. Neangan jang mayar Bang Emok teh teh. Ulang-ulang anjir nih guys. Emang aya. Aya dunia monyet ya aya Bang Emok sarua urang atuh. Tah. Oke, geus katingali monyet sasarana set nu hulang-hulang. Tidinya disargap ti tukang. Kelek ketek anjing cangkingna. Eta pan seuseurean monyet teh. Dulu ikudinya kelek ketek set nepikeun ka pingsan monyet. Geus pingsan mah gampang sareng tinggal aboskeun anak resek. Kitu teh cenah. Please berat. Bejakeun anjir ka Raja Banyol. Rempag mah nu kosim. Tapi eta musik ieu rempag mah tapi euy. Moal ge aya atuh monyet nu hulang-hulang kudu mayar Bang Emok mah. Nya. Bejakeun ya ka Raja Banyol. Naon? Hah gitu. Aya wae Raja Banyol. Naon? Raja Banyol naon aya wae naon? Tuluy kana tupan aing ge sok tungtungna ayaan. Careuh bulan lah. Careuh bulan cenah. Pi tah sieu tah. Teu ramat tengiluan pi. Careuh bulan cenah. Tu bapak aing careuh bulan mah aing lasun meureun. Aya wae ya anjir ya. Ya. Tala petong. Ari jama bahana asal tina taneuh cenahnya. Nya bi tina taneuh jelema mah. Lamun jin, setan eta dijieunna tina seuneu. Itu kumaha deh. Tah berarti urang dulur dekeutna jeung bangsa bebeutiannya Henteu meureun bi pan urang masa bangsa jelema. Henteu bi meureun bi. eta oge masih meureun. Yo lamun urang dulur deket jeung bebeutian berarti dulurna bangkuang. Nah, kan bodas mah. Heeh. Meureun. Jeung bangkuang cenah aing dulur keneh ieu. Aya wae bi aing ampun teuing. Heeh kumaha bibi we. Nya. Terus ai bibi ieu nu hideung ke naon dulurna? Bibi mah jiga nama ieu teh dulur keneh jeung Hui nya guys ya. Tapi Hui Cilemug. Itu jadi Hui Cilemug papan rada geundeuk nya guys. Tapi legit bibi mah. Legit bibi aing mah nya guys nya. Manis kieu aja pang manisna we pokona mah 1 juta. Mun 1 juta terus na kolom komentar. Bi aing legit. Ya. Gitu. Eta amun si Kosim Ini anger beki ngajauhan. Si Kosim bi eta bebeutianna nya abusna kana keluarga gadung. Kana gadung si Kosim. Aingan puyeng nya eta unggal poe oge. Iya, ngobrol jeung si eta pan asigan weureu gadung. Puyeng. Anjing. Puas. Syukur aing geus puas. Geus malah aya pertanyaan deui teh. Geus lah. Si kaburuk utah. Aya wae bi aing ya ampun teuing. Aya wae ya. Sepan ganyol.
Kurnaon di kos. Ah, kebenaran Brad. Kosim ye tas meuli gunting anyar Brad tingali. Gagah kerennya. Tapi iya teh aneh nama Brad euy. Teu bisa dibuka tuh. Nya manya gunting teu bisa dibuka kieu apa remote-na tinggalin kitu euy. Manya anjing gunting make remote atuh teh. Paingan ku aing tinggal di kajauhan cai aing teh juga kalapang ngagugulung monyet cai aing. Salah. Salah ge. Dibalik eta mah tuh Brad. Kudu nama kalapang ngagulung monyet. Tak keneh nya geus ah. Yo. Iya teh teu bisa dibuka teh kulantaran ieu kuncina encan dibuka. Iya ya kuncian teu dibuka-buka. Nya moal bisa tuh. Cileupkeun tuh. Tinggal kitu keun hungkul ka dieu. Muka. Yang naon di mana meuli nu kieu? Iya kunci dengan hiji Brad. Hiji deui anjir. Mana hiji? Ah, iya mah geus atuh ribet Brad. Kalau mun kuncina leungit kosim kudu nyen duplikat atuh ieu mah nya amih aya jang ngagentina. Lain kunci motor kuya. Gunting, kunci gunting pirage anjing teu kudu make jeung duplikat dan apal ieu masih teh dibaud. Lain, jang naon di mana ieu? Yo Brad, ieu teh panjang caritana kosim tadinya meuli ge jauh di tuningan Brad anu toko dihareup. Nya pelayana tungi deui. Ieu teh ngahaja Brad kosim teh yang ngaguntingan kuku tuh tingali. Kuku kosim mending geus hararideung anu ku eta mah geunahun badag. Ya gunting kuku cenah ieu. Terus sakalian jangan gunting huntu kos eta anjir. Ya. Ieu teh nu kieu teh ngaran teh gunting stek. Gunting stek. Ieu teh ajang neuk-neuk tatangkalan dahan, ranting. Ieu, ku aing contohan teh. Misalkan ieu nya daun. Tak. 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 Kanu teuas ge ieu kuateun. Dinya kan boga tangkal kadu di mah. Bisa nu gitukeun. Kuateun tong boro-boro kanu kieu atuh. Halus nyobrodnya. Anjing jang gunting kuku cenah. Itu mulai jauh-jauh ai maneh. Tah nakaranjang koneng loba sia teh. Loba Brad aya. Aya tuh ai maneh. Jauh-jauh aja. Hari gini belanja offline, online dong. Ya wae anjir ya. Ekek paeh.